Kangen Simping. Assalamualaikum guys, ini mah rek nyaritanya. Tadi teh pas mau sholat asar ke masjid jalan kaki di rumah teh. Terus ketemu ustad lah ya sosok imaman di masjid. Terus tiba-tiba nanya kieu ka saya teh. Pakai bahasa Jawanya campur lah. Intinya kieu jal ke Bandung deui iraha. Nanya tiba-tiba nanya terus saya tanya. Terus gak tahu Pak, paling habis Idul Adha saya teh. Oh, kalau ke Bandung lagi, saya mau nitip boleh, cenah. Boleh Pak, mau nitip apa? Mau nitip simping. Anjir ya, astagfirullahaladzim. Langsung kita pikiran sayanya, pikirannya langsung ke zaman baheula gitu, ke SD. Baheula dibere duit 500. 200 teh jajan simping. Menang 4 bijinya 50-an ke teteh simping teh. Langsung ngabayangkeun segede kerupuk itu segede kieu nya mun teu salah mah ka warung meuli simping rasa cikur ini cikur-cikuran gitu. Kemudian mun di warung mah sok ditambahan sok aya saosnya, nu saoskeun dijadikeun burger-burgeran jadi ya Allah eta ngeunah pisan. Tapi kamari sabaraha kali mudik ke Bandung can pernah manggihan simping deui. Kayaknya itu sih simping teh. Apa simping kan ya? Tah, kurang disimpennya gambarnya tadi tah. Aya kan apal kan ya? Tapi asa kemarin tiap bolak-balik ke Bandung teu aya di warung teh, teu aya gitu simping teh. Aya di tempat baraya sadayana raya teh simping teh. Mun aya asa hoyong gitu ya. Kangen pisan asli. Jadi pas si Ustad ngomong simping teh nya langsung kabayang ingetan-ingetan baheula gitu jajan 50 rupiahan baheula 102 lah dah soalnya ipis kan ya. Ya Allah asli kangen cik naon jajanan naon deui lah bikin kangen. Jadi hayang balik kita jadi hayang nyobaan simping ting aya keneh tentunya. Cik komennya teman-teman naon jajanan anu bener-bener langsung pikiran kita teh kekenangan baheula gitu jajan. Ya tulis komennya.